Bah Haji, aduh alhamdulillahnya ieu liwat. Sang meliwat teh, sang meliwat. Sok atuh eta na atuh geura ulah cicing eta eta na. Siap Haji. Sok eta na kadinyakeun laukna, kadinyakeun tah. Cari Oh, cing. dibantuan ieu na ieu. Bantuan ku Sok anak. bantuan jeung eta, eta. Lah geus kitu heula. Lain nyaho kana herbal mah ieu manfaatna Oh, ieu naon daun hui nya eta. hui teh. Tah daun hui teh ubar kakurangan darah, tah ngan ulah anu darah tinggi mah ulah cenah. Nu darah tinggi mah bisa tareh naik ieu teh daun hui teh ngan ari nu kurang darah mah alus. Tah lamun Ieu nu ieu gamas ye, tah, naon ieu ieu mah gamas ye? tah kana pencernaan ieu teh alus gamas teh. Alus teh kana pencernaan gamas teh di daharan teh sok tiis kana beuteung teh. Alus ieu teh. Teh ieu teh gamas lamun cara lamun di ieu mah di Jakarta mah naon teh labu siam lin. Heuh labu siam gitu. Nuhun. Pokona mah eta tah. Tah lamun tempe mah eta tah tempe lamun tah tempe anu alus mah. Amun Alus ieu ejeng ki karesep. aja gimana karesep teuing mangpaatna teh nyaho karesep mangpaatna seubeuh teh mah. Tah lamun tempe mah komo tempe atah mah. Bisi tah lamun hayang ayeuna rada heuras tah rada heuras yeuh. Ieu mah jang lalaki lah. Lamun hayang rada heuras tah ngadaang tempe atah. Tempe atah di dahar teh teh jang ubar heuras. Rada heuras naon Abah? Heuras taeuna pokona mah da anu geus dewasa mah pasti ngarti heuras pokona mah anu boga pamajikan tah. Bisi kurang heuras ngadaang tempe atah tah. Tempe atah teh khususna teh kana eta. Komo jeung gula kaung mah, ngan gula kaung asli. Tempe atah gula kaung di dahar eta teh ubar heuras. Adi ieu baji naon ieu? Daun naon ieu? Eta mah ieu mah daun kopi. Oh, daun kopi. Oh, Aya manfaatna teh. Aya manfaatna. Setiap ayeuna anu diciptakeun ku Gusti Allah, insyaallah aya manfaatna. Pasti aya manfaatna. Anu diciptakeun ku Gusti Allah pasti aya manfaatna. Arek naon-naon oge. Arek sugan anu diharamkeun, kumaha nu diharamkeun ge aya manfaatna ngan keur naon beurang nya. Heuh, kemudian nu anu halal mah beunang jang dahareun urang. Anu haram mah meunang jang naon eta mah tah, ajang keseimbangan alam meunang eta mah tah meunang. Heurang teh nyarah ieu lah meurang mah saha eta mah, komo kiai mah nya. Ayeuna mah dahar heula. Sok mangga tara ruang nya. Ayo mangga ditampi ya. Oh, kan. Tampi ya bajinya. Bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Sok mangga atuh pemirsa nya. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina azabannar.